pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra rekayasana apihnana atuh Jaka Wanara. Nampi hiji panyawat anu memang luar biasa. Ngaluarkeun karinget namun karingetna ateul para mitra lir ibarat diawuran ku memerang awi we mohon atuh ateulna teh aduh sugan mah para wargi ateulna luar biasa kitu cenah eta teh akibat tina anjeunna ngalanggar hiji larangan anu yang eta larangan ge samar-samar para wargi ku disebatkeun ku Eyang Wanara ge cenah aya hiji larangan ngan eta para mitra cegahan eta teh henteu pati jelas si horeng si mana horeng cegahanna teh teu meunang aya sir ka hiji istri dina waktosna anjeunna dugi ka hiji waktos nu tos ditangtoskeun tentang waktos nu ditangtoskeunana masih keneh samar-samar keneh bae di dinya para wargi sadaya aduh ngagem ilmu teh nya mangkaning ilmu ajining rasa teh para wargi anu diagem ku anjeunna teh kacida abotna namun upami anjeunna tiasa lulus insyaallah anjeunna bakal nampi hiji kekuatan luar biasa ilmuna kacida luhurna malah bisa ngaraja dunya kitu cenah para wargi anu judulna dongeng Jawara Batu Karang. Namun sok sanaos kitu anjeunna perantos dipasihan gelar Jawara Batu Karang kuno jadi ieu para wargi tuturus guruna tuturus ilmu margi ngaguru nama sadayana ge nyaeta ka Nini Girinting kitu para wargi Nini Girinting perantos teh aya di kieuna namung percantenaker antawisna nyaeta anu sebat Eyang Wanara tanapi Aki Wanara sareng Jaka Wanara percanten sagemlengna yen ilmu nu dipibana ku anjeunna ahli warisna atanapi warisan ti Nini Girinting kitu dongeng teh nya mangga urang teraskeun harita sumping nining emut kenehnya para wargi nining mohon anu sepuhna maot teh ku Suta Manggala jadi ditemuleukeun teh ka Jaka Wanara mangga urang teraskeun harita para wargi barang ngadenge omongan nining kasar garihal jeung harita Aki Encuy jeung Nyi Engkai ge ngajenghok reuas gancang muru bari kumaha onam malah harita Jaka Wanara nyebutkeun inget cenah syukur ari inget mah ayeuna buru-buru sia geura mapatkeun jampe modar geura tungkul kada jukut geura tangga ka sadapan geura sambat indung bapa sia lantaran sia sakedeung deui ku aing rek dianterkeun ka akhirat deuleu aing can sugemaha teh lamun sia teu jadi babatang ku bedog aing can ngeunah panasaran lamun sia teu ngabale bangke aing moal puas hate lamun sia can modar deuleu nu matak ieu ti mimiti detik ieu menit ieu ku aing sia dianterkeun ka akhirat sok geura samat indung bapa geura papatkeun jampe modar deuleu kitu ceuk nining ngebari ngulinkeun bedogna dina caritaanana para wargi nining menika cida pertengtang nyarita norostos lir kacang ninggang kajang pubuhan hiji jawara anu jawara istrina para wargi nining oge boga ilmu anu lumayan ilmu panemu jampe pamakena jeung di tukang ngalalana nining oge sami jiga Jaka Wanara tukang ngitung lemur ngajajah milangan kori harita sabada nining cumarita kitu Jaka tuluy ngajawab jadi kitu maksud nining teh nya ya montong loba catur ayeuna mah geura papatkeun jampe modar sakedeung deui sia ku aing dianterkeun ka akhirat sok ayeuna mah geus nepi kana waktuna nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna sia bakal modar dina tangan aing deuleu diteangan tiba heula di udag-udaga tiba heula diteangan atuh cenah geus lila di udag-udag tiba heula kari-kari kapanggihna teh di dieu geuning nyaho aya di dieu mah geus lila ku aing disusul ka dieu tuh mana sia teh boga kalakuan teu eucereug make jeung nganiaya bapa aing sagala yeuh nining akang mah terus terang teu rumasa nganiaya bapa anjeun montong ngabohong sia
pokona montong ngabohong teu pokona mah apikeun aing geus moal beunang di omongan naon bae oge nu penting bukti kalaya nyata kari-kari anjeun aya di dinya bari keur harita teh ngagulang gaper bapak aing geus mulih ka jati mulang ka asal pikeun aing geus moal neangan jurig teu kadeuleu pur kuntul kari tunggular gaga kari tunggak kari-kari bapak aing maot aya ilaing didinya berarti si laing nu geus maehan bapak aing lain bapak kuring teh bapak anjeun teh maotna teh lain ku kuring lamun anjeun nyangka kitu berarti anjeun teh geus mitnah ka kuring teu putnah pitnah nu jelas ya urang ningali dinakan kieu ye teu nginjem ceuli teu nginjem mata ceuk paribasana ningali kaayaan bapak kuring anu geus maot mulih ka jati mulang ka asal alasan ditanasa ku ilaing nya atuh ari dileleuyan geus teu beunang dileleuyan atuh cenah kuring nerangkeun sing sakur kajadian teu dipercaya eta mah kari kumaha di dinya bae pikeun kuring mah nyerenkeun ayeuna ceuk paribasana rek disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang pek teh teuing nyerenkeun beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun lantaran kayan kuring dina waruga keur kieu tapi lain berarti kuring ngaku kasalahan berarti kuring ngaku yeuna bapak anjeun ditelasan ku kuring bapak anjeun dari telasanana ku hiji jelema nu keur diudag-udag ku kuring nu ngaran Sutamangala teh tak kitu nu matak oge jadi sakali deui anjeun kudu percaya kana omongan kuring nini ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah tunggul dirarug cacang diruntak cacang dirumpak lantar eta bakal bahaya tak kitu keterangan ti kuring mangka anjeun kudu percaya kana caritaan kuring kitu tema Jakawanara tenang boro-boro mun gimir para wargi sadaya boro-boro mun gimir sok sanajan geus diasongan seseukeut bedog age tenang we pikeun Jakawanara ayeuna mah para wargi Jakawanara bener-bener geus kasipuh ku ilmu pangabaruh kapatri ku pangarti alatan mimitina manehna ngadahar daging bangkong bodas boga kakuatan anu kacidarohakana geus kitu digembleng ilmu silat tina hiji kitab nu aya di dinya malah geus bisa nyalurkeun tanaga batin kusabab mineng diuk dina hiji batu anu ngandung kakuatan luar biasa ngandung magnet eta batu nu mata kakuatan Jakawanara ayeuna kacida pisan rohakana kitu ceuk ujaring carita tapi pikeun Jaka ai kudu ngalawan awewe make heulaanan kalebar-lebar tanaga karugi-rugi waktu jeung deui dina meunangna ge ceuk batur teh lajeun wani ka awewe nu matak ayeuna nining sok sanajan sosoak bebeakan sok sanajan nangtang-nangtang sok sanajan ngahina cenah para mitra tapi pikeun Jakawanara ayem tentrem ceuk paribasana teu unggut kalinuan teu gedag keanginan dina ngahareupan eta masalah kumaha atuh para mitra sadaya nining bakatku kesel manehanana nyarita deui bohong sia memang sia jelmana nu geus nganiaya bapak aing deuleu sarta pikeun nyumputkeun tapak lacak sia keur ieu geus nyieun alesan teu uni ye nining nuding mah meunang tapi fitnah teh teh atuh nyebutna sedengkeun atuh hukumna ge disebutkeun fitnah teh hiji dosa nu panggedena kitu tah jeung kapan tibareta oge geus diterangkeun yen nu geus nganiaya bapak anjeun teh nyaeta si Sutamangala samalah kuring ge keur neangan jelmana nu keur eukeur boga gawe maling bedog lain maling bedog maling senjata tuturunan nyaeta nu disebut tongkat batu karang teh tah nu mata kuring ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori geus asruk-asrukan turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar eueuh deui iwati nyusu-nyusu nu ngaran Sutamangala nepi ka waktu ieu kuring can bisa manggihan eta jelema tah kitu nu matak oge jadi sakali deui
kuring lain nyarita bohong tapi kuring nyarita sabenerna yen kuring nyarita ieu nyarita nusa jelasna nu nelasan Bapak anjeun nu ngaranna Suta-Manggala kitu bising teu nyaho mah. Nah alasan kotor dasar buaya darat sia mah geus ayeuna mah geura pasrah rek dipaehan ku aing deuleu sok sia ayeuna mah lamun teu pasrahnya geura lawan ye cek Nining bari ngaheumatkeun bedogna tapi para mitra kaburu ditewak harita ku Aki Encuy. Para mitra sadaya ningali kayan kitu Aki Encuy teu tegaeun ningali kayannya atuh Jakawanara nu keur teu walakaya rek dipunggel janggana ku Nyi Nining alona sok sanajan kitu manehna atuh usaha satekah pola sangkan di etapa tempatan ulah aya nu cilaka nu matak teu loba catur harita bari nyampeurkeun teh ka Nyi Nining tuluy nyarita para mitra bari newak leungeun Nyi Nining palebaha leungeun katuhuna nu keur nyekel bedog teh ulah kitu Nyai keke mah hayang nyaho jujutanana ieu teh sarta sakalian urang bereskeun ayeuna cing kumaha ieu teh mimitina cing kadinya sok atuh ulah kieu barina ge sagala ge kudu dimusyawarahkeun aya paribasa hade ku omong goreng ku omong cak kitu ulah jeung babarian nafsu ulah getah sarupateun tak kitu nu matak oge jadi ayeuna mah leuwih hade dimusyawarahkeun cing mang hayang nyaho heula kumaha sarsilahna kumaha junjutanana pangna kajadian kitu anu nyebutkeun heuh Bapak Hidep alias lanceuk mang teh parantos palastra cenah cing kumaha barang ningali anu jadi pamana nyampeurkeun bari newak leungeun Nining harita kapaksa ngabatalkeun paniatanana kalawan pok nerangkeun sagala sangkut paut jeung dirina nyaeta nu kasebut Jakawanara atuh para wargi sadaya baheula mah ngaranna teh Jakarancasan harita para mitra sadaya atuh rengse ningsih nyarita sing sakur kajadian nu tumiba di tetek teu aya nu kaliwat dimimiti ningali kaayan bapana geus dina kaayan perlaya bari harita teh getih nage abor-abor masih keneh ngalai malah mah para wargi aya jelema nyata nu ngaranna Jakawanara teh atawa Jakarancasan baheulana malah nyarita kitu dijelaskeun nepi ka cenah bapana dikurebkeun ku dua jelema nu teu wawuh oge ku manehna dicaritakeun rengse Nining ngagambarkeun kajadian nu tumiba harita para wargi sadaya Aki Encuy tuluy nyarita deui ngahaleres ujang nu parantos ngalakukeun eta Rajapati cing Aki hayang ngadangu katerangan nu sajujur-jujurna ti ujang sok jawab caritakeun sajujur-jujurna ulah aya nu didingding clear di Sinang Siloka ulah aya nu dikilungan caritakeun satarabasna nah bener ujang teh nu geus nelasan pun lanceuk sakumaha nu dijelaskeun ku Nyi Nining tadi cing sok atuh Aki hayang ngabandungan harita para wargi Aki Encuy nanyakeun ka Jakawanara bener henteuna yen Jakawanara geus nyieun hiji pagawean nu nimulkeun Rajapati nu maotna teh lanceukna sorangan nyaeta lanceukna Aki Encuy nyaeta bapana Nyi Nining teh kumaha jawaban Jakawanara tenang tur ayem pisan Jakawanara ngajawab teu pisan-pisan Aki abdi midamel pagawean anu nireca tina hukum pri kamanusaan tapi upami nulungan maleres we sarta nyaksian pisan wasiatna anu si Aki harita kitu tema Jakawanara tenang bubuhan manehna teu boga dosa jadi jelas ujang teh sanes anu mateni pun lanceuk sanes Aki abdi mah sakadar nulungan margi ningali hiji jalmi harita teh humargung bari geus dina kaayaan teu walakaya
aya dina rungkun awi numawi ku abdi harita ditulungan si horeng si mana horeng geuning eta teh ramana nyinining malah ramana ge wasiat sakumaha nu digambarkeun tadi ku nyinining memang jelas pisan lain jijieunnan abdi lain akon-akon lain rek nyumputkeun semu lain atuh cenah reka harti nama nyumput dinu caang lain tapi eta teh sajelas-jelasna soal eta cenah nyinining teu percanten mangga teh teuing da abdi mung sakadar ngadugikeun bade percanten henteu nama tergantung kari kumaha nyinining kitu maksad abdi mah aki jadi kitu nya sumuhun aki harita Jakawanara tenang naker harita teh ye kitu geuning cenah nyai katerangan di si Ujang teh cek aki encuy harita paramitra bari ngareret ka alona pohong tetep kudu dipodaran jelema ieu teh nining teu harita teh paramitra teu eleh gos malah mah para wargi tibatan leler nafsuna kalah kabeuki namahan rosa nafsun para mitra pamiarsa kumaha ari engkai barang ningali kaayaan sarupa kitu manehna antara percaya teu percaya ku tuduhan anu jadi lanceukna yen Jakawanara parantos nelasan nu jadi uana harita atuh nyi engkai ngagereneng nyaan aing mah jadi kagok kieu nya nyaan disebut percaya memang gambaran si ceu teh jelas pisan ai teu percayana memang da teu aya ulat pikeun Kang Jaka make jeung nyieun Rajapati sagala komo ditelasanana jelema geus sakitu kakolotanana ka ieu nu jadi no gencang dina pipikiran aing teh kumaha atuh aingnya kaditu kumaha kadieu kumaha tungtungna teh atuh mang meunangkeun kanu jadi lanceuk kumaha Kang Jaka mang meunangkeun Kang Jaka kumaha kanu jadi lanceuk jadi hese pikeun aing mah mutuskeun ieu perkara kitu para wargi ceuk Nyi Engkai memang Nyi Engkai jadi ngarasa bingung teu mangitungtung rek nyaram tapi taya gunana sabab nafsu nu jadi lanceukna anu katelah nyinining geus teu beunang dihalangan deui kitu deui ngabela ka Jakawanara teu sanggup kulantaran sok sieun nya boga dosa tungtungna anggur nyegeruk ceurik bari tuluy ngaleos kaluar ningali nyinining beuki nafsu teh para wargi pikeun harita teh aki encuy mah manehna atuh usaha sateka pola sangkal nafsuna nyinining teh julaler deui sobar nyai sing sobar sagala-gala ge ceuk mangge ulah nepi ka getah sarupateun kudu dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun sing sobar nyai sing sobar ceuk aki encuy teu putus harapan malah sangkan nafsuna ning teh leler deui para mitra nyinining teu ngomongan sakilat langsung ngaheumatkeun bedogna kana awak Jakawanara nyai ceuk aki encuy ngagoa kaget bareng jeung kitu bedog nyinining keuna kana sasaranana tapi aneh bin ajaib para wargi bedog nyinining lain teurak anggur ngajeduk para mitra seperti kadekeun kana barang beas model naon we sababna kitu naha atuh para Jakawanara teh weduk kitu lain kasiatna tina baju ajimat teh bawa para mitra nyaeta baju ajimat lamun Gatot Kaca mah para wargi boga baju antakusumah cenah anu moal mempan ku pakarang katut jeung seureudana jeung ngepeupeurahan tapi para mitra si horeng si mana horeng elmuna geus ngahiji nu batak manehna dibere ngaran Jawara Batu Karang oge boga elmu batu karang anu teuas alah batan ti batu karang mangka kabeh pakarang bakal potong lamun dikadekeun ka eta jelema nu ngagem elmu batu karang nu matak bedog nining harita teh para mitra nepi ka ngaburi nyai barang dikadekeun kan awak Jakawanara
Jakawanara mah teu kerel-kerel harita teh ningali kaayaan kitu manehna mah tenang we ngan tetep ngararasakeun awak karasa atuh akibat tina kesang anu ngoprot keluar masih tetep karasa ngan rada ngurangan dibandingkeun jeung tadi harita ge para wargi nu matak atuh nambah helok we si horeng bedog nining anu geus antel kana kulit Jakawanara teh jadi terus napal saperti kasetrum ku listrik ieu nu disebut ajian batu karang teh para wargi teu salah atuh gelar nu dipake anu dibikeun ku Eyang Wanara ka Jaka teh anu ayeuna ngaranih ngaran buku eyangna diganti jadi Jakawanara teu salah teuing ilmu panemu jampe pamakena ayeuna bisa kabuktikeun kakuatan Jakawanara luar biasa malah jadi jelma anu wedug mangga para wargi kumaha terasna dongeng urang teraskeun bae kumaha geletuk batuna kesebur saina ieu dongeng anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang Rekayasana Apihnana harita para wargi atuh namahan helok kulantaran harita teh bedog napel jiga nu kasetrum ini ngajerit bareng jeung karasa tanaga jurusna kasedot ku tanaga jurus Jakawanara meuni tarik pisan da nyaan atuh elmuna Jakawanara luar biasa sing sakur anu aya di hareupeunana lir disedot ke besi Purasani we para mitra lir disedot ke besi Purasani anu memang sok nyedot bangsa besi-besi sejena atawa mun aya barang-barang teu sejena nu mangrupa wajah kawat atawa paku bakal kasedot ku eta besi Purasani itu deui para mitra kaayaanana nining barang kasedot ku awakna Jakawanara harita ge manehna geus teu bisa ngahinarkeun diri awakna harita beuki deukeut ngadeuketan atuh para wargi pikeun Jakawanara ge heran harita ge Jakawanara weleh teu ngarti dirina sorangan teu ngarti kana kaayaan eta si horeng si mana horeng geuning teu sakabe ilmu anu kapibana ku manehna atuh para wargi karasa ku diri sorangan kanyahoan ku diri sorangan ngan kabeh ilmu geus nyerep kana awakna Jakawanara harita memang Jakawanara boga ilmu anu luar biasa anu kakara ku manehna ge kanyahoan lantaran ceuk pikirna waktu harita nini ngembatkeun bedogna ngaheumatkeun bedogna pasti dirina atuh tiwas lantaran atuh sakuatna ge awak manusia nahan bedog tapi si horeng si mana horeng geuning awakna Jakawanara teh para wargi sadaya wedug ayeuna mah buktina we waktu bedog harita keuna kana awakna Jakawanara lain nyelemek harita teh tapi si horeng ngagonjrang lir ibarat atuh hiji bedog ningang kana wajah malah ngapurinya ieu nu disebut ilmu batu karang teh nu kapibana ku Jakawanara waktu manehanana waktu asupa ka hiji guha nu disebut Guha Wale samemehna manehna atuh samemeh asup ka Guha Wale teh para wargi sadaya kungsi ngadahar bangkong bodas heula ieu si horeng si mana horeng hasiatna tina bangkong bodas namun kade para wargi mah urah milarian bangkong bodas tuluy dituang ulah da ieu mah mung sakadarina dongeng nu kieu mah ulah der atuh cenah urang neangan bangkong bodas tuluy atuh dihaja dituang atah-atah sangkan awak wedug teu aya hubunganana para wargi teu aya hubunganana mung ieu dina dongeng ayana nu kieu mah janten upami urang percanten da sami we sareng percanten kana dongeng sok aya para wargi jalmi nu kalintang percantenna dugi kasing sakur atuh kajantena dina dongeng sok tuluy ya kumanehna dilaksanakeun anu antukna mah
nyilakakeun we kana dirina, nyilakakeun sote hambur waktu, hambur pagawean, da hasilna moal aya. Janten para wargi, model kieu mung aya dina dongeng. Model bangkong bodas teh para wargi anu bisa ngajadikeun awak weduk mung aya dina dongeng. Harita sabada Jaka Wanara manehanana inget yen geuninganana manehna masih keneh hirup tuluy ngagerendeng jero hatena. Aya. Nah geuning aing masih keneh hirup ieu teh. Padahal bieu bedog anu nining nyalabak kana awak aing. Nah kumaha ieu teh nya? Demi nining ningali kayan kitu manehna heran. Kunaon geun nya si Jaka teh jadi wedug? Nya ini hebat. Kakara aing memanggihan kejadian model kieu. Da biasana bedog aing lamun diheumatkeun kana tong boro ka jelema, kana tatangkalan ge atuh rubuh. Para komo ka jelema mah tapi nah geuninganna bedog aing meuni ngagonyerang tur ngaburicak jiga ngadek kana batu we atawa kana beusi. Nya an hebat geuning ieu jelema teh nya nu ngaran Jaka teh. Heueuh aing kakaranya boga ilmu kacida hebat. Keur kitu para wargi sadaya paheneng-heneng. Antara Jaka oge paheneng-heneng jeung nining ngepang-pang nama nu ngarasa heran teh para wargi aki encuy. Harita teh jeung engkai ngarasa heran ningali kajadian kitu. Da memang saleresna hasiatna eta bangkong bodas nu ajaib teh. Nu kacida matak helokna lantaran sakaligus geus bisa nyerot tanaga jurus musuh nepi ka musnah pindah kanu kungsi ngadaharna. Bedog harita para mitra sadaya kasedot. Bedog kasedot malah awakna nyinining oge harita teh para wargi sadaya beuki rapet kana awakna Jaka. Malah leuwih ti kitu sabab sanggeus ngadahar daging bangkong. Harita Jaka Wanara teh jadi ngabogaan tonyokan gaib anu kaluar tina dampaleungeun kenca. Sarta ku ayana boga jurus ajaib eta nepi ka manehna bisa asup ka jero guha anu disebut Guha Waletea kalawan bisa ngelehkeun penjagana saperti anu disebut Orai Sanca jeung hiji lodaya. Memang jeung memang harita ge para mitra malah Aki Wanara oge harita teh nepi ka keteter jajaten anu memang para wargi sadaya tungtungna Aki Wanara manehanana nuturusan atawa mere nyaho kumaha carana ngagunakeun eta senjata jeung kumaha carana ngulik ilmu panemu tina kitab teh. Kumaha atuh tumibana ka nyinining manehna nyinining ngagoak nyebutkeun aduh ngajerit bakat ku nyeri kaciri beungeutna meuni sepa kawas eueuh getihan lantaran tanagana kasedot kabeh ku tanagana anu aya dina awakna Jaka Wanara. Ieu ilmu anu disebut para mitra sadaya nyaeta anu disebut sedot nyawa teh. Nu disebut sedot nyawa ilmu sedot nyawa anu memang akibat ngadahar bangkong bodas. Harita ge atuh geus kitu para wargi sadaya tuluy Jaka Wanara nyarita. Kunaon nyai? Da kukuring teh di kukumaha atuh? Tema Jaka Wanara bari mantuan ngadorong tapi gaplah sabab lamuna harita panca indra Jaka Wanara pribadi digerakeun tanaga sedotanana para wargi sadaya nu disebut sedot nyawa harita bubuh tarik. Aduh tobat Kang Jaka tobat, aduh nyeri teu kuat. Cek nining aduh belajar supaya lesot. Karunya teuing nining saberna kuring teh teu boga niat rek nyiksa ka anjeun. Samala kuring ge can ngarti naon sababna pangna ngalaman kajadian kieu. Nyaan terus terang kuring ge heran kumaha pikeun mecahkeunana kajadian kieu. Tema Jaka Wanara bari harita teh para mitra manehna ge ngilu sedih. Ari lantaran manehna ge teu bisa kumaha carana atuh misahkeun waruga manehna jeung nining anu kasedot ku diri manehanana. Ari aki encuy nu nyaksian harita teh kajadian kitu meuni teu bisa ngomong sakemek-kemek acan.
bakat tingku helok anggur kalaha olohok ku bengong olohok ngebang kadu olohok mata simete ningali kajadian kitu malah nyi engkai ge barang ngadenge nyinining jejeritan teh gancang nyamperkeun sahanteuna we kadulur atuh hari rasa melang mah tetep aya harita ge para mitra dulur para wargi nyata kapilan ceuk meureun kasebutna breh nempo atuh Jaka Wanara saperti anu geus parangku-rangkul jeung nining anungan ukur kehalangan ku bedog nining nu masih keneh napel dina beuteungna Jaka Wanara. Lesotkeun atuh Kang hawatos. Ieu Kang Jaka, lesotkeun hawatos ieu. Ceuk Nyi Engkai ngalengi ka Jaka Wanara. Aduh, kumaha atuh Nyai? Da kajadian kieu teh teu dihaja. Estu kakara ayeuna pisan akang ge ngarandapanana akang teu nyaho kudu kumaha mecahkeunana ieu kajadian lantaran kakara kajadian model ayeuna kakara ayeuna terus terang akang ge teu ngarti aya naon atuh anu denda diri akang teh tema Jaka Wanara bari matek tanaga jurusna harita kena dipake narik kulit beuteung supaya lesot tina bedogna nyinining aduh Gusti ampun aduh nyinining para mitra kalah ngajerit leuwih tari sabab barang Jaka Wanara matek jurus tanaga jurusna teh harita teh lir anu diperes we karasana ku nyinining Jaka Wanara ge ngarasa atuh manggih paham kakara atuh para mehuten kakara manggih paham model kitu jadi lamun keur kajadianna kitu ulah ngagerakeun panca indrana lantaran tangtu gede bahayana pikeun anu kasedot geus nyaho kitu mah duweh ngedeng lalaunan teu wani ngagerakeun deui tanaga batinna manehanana atuh dina kayan salsenaker atuh geus teu mikirkeun naon-naon harita ge para mitra sadaya aduh tobat Gusti nining mimiti karasa leuleus pertanda yen tanaga jurusna beuki ngurangan sora jejerisanana nining anu setengah teu eling kacida tarikna nepi ka kadenge kajauhna para mitra anu mulya hapidin harita tepidin harita para wargi sadaya ngadenge sora awewe jejeritan tah sada sora awewe jejeritan oi ceuk pidin atuh kasobatna kabeneran anjoga eta tempat we urang susul ye bising awewe keur dibaksa tanah bari tuluy lumpat ka palebah datangna sora disusul ku pidin padeuri saha ieu dua jalmi teh para mitra si horeng si mana horeng pidin jeung harita teh tanah dititah nyusul ku kokolot kampung di panyingkiran nyaeta nyusul Jaka Rancasan lantaran cenah para mitra sadaya ngabejakeun perkara eta anu jadi bapana Jaka Rancasan parantos mulih ka jati mulang ka asal atuh teu loba catur para wargi sadaya atuh geus kitu mah teu lila dua sobat teh anjoga ka imahna aki encuy teu buru-buru asup anggur kalah silih teuteup we para wargi sadaya nu duaan nyaeta pidin jeung tanah harita teh ngadeuketan eta imah teh imah aki encuy tapi barang deukeut ka imah aki encuy harita para mitra pidin harita teh nyarita ieu mah geuning jiga nu humarurung juga nu keur gering salah teuing atuh ieu mah lain nu keur dipaksa pirusan nu kieu mah keur humarurung gering ieu mah supaya ya wae aing mah kumaha kira-kira supaya gitu kana kira-kirana ceuk hapidin para mitra ulah atuh ngeganggu kanu gering keun bae lah antep we geus teu naon perkara anu gering mah keun bae ayo hedek pipilueun urang ikut campur deui keun bae lah urusan maranehanana urang menuluykeun perjalanan we bari oge nyaeta urang meunang tugas tinu jadi kokolot kampung pikeun nyusul-nyusul dan ieu jadi Jaka weuh deui we tugas urang mah sakitu tak kitu nu mah tak oge jeung ayeuna ikut campur kan urusan batur keun bae lah mun gering mah biasana tong boro atuh jelema di kampung di dieu model urang ge pane gering mah osok
gering mah da urus sebagian manusia eta mah. Sok we unggah jelema ge pernah ngarasa gering mah. Soal parna jeung henteu nama eta mah kumaha ukuranana jeung kumaha kakuatan awakna. Teu kitu nu matak ge rek naon bari ge lah. Ikut campurkan urusan batur ayo oh maju deui lah mending reueuh deui. Lempangna ya urang tuluykeun lebar waktu lah miceunana waktu wungkul urang teh. Tembana para mitra sadaya bari tuluy manehna ngaleos ini. Keke heula coba kumaneh teh tuh barang nu ngalumruk di tepas dapur. Ceuk Pidin bari nunjuk ka palabah baju Jaka Wanara. Anu can kaburu disampaikeun harita teh ku Nyi Engkai. Da tadi gempeur teh para wargi sadaya. Nyata baju anu ngahaja diseuseuk. Harita teh can disampaikeun kana pamoean. Ningali kaayaan kitu kitana ngaraneg heula. Tuluy kitana nyidik-nyidik anu ngalumruk teh kulantaran manehna ngarasa panasaran tuluy disampeurkeun rek diilikan. Din teu salah euy bener euy. Ieu teh siga-siga baju Denjaka. Da kacirita kampretna disulam gambar macan. Tanda jawara ti kampung urang atuh. Tanda jawara ti panyingkiran ieu teh nu make tanah kieu mah. Eueuh deui. Pasti kana kituna euy. Aduh alus ya urang menang leratan. Yen Denjaka teh masih kena aya di kieuna. Jeung urang dibere tugas ke pikeun nyusul-nyusul Denjaka sangkan gancang mulang ka Padepokan. Jeung ngabejakeun perkara kolot-kolotna pan. Geus perlaya tak kitu nu mata koge. Tema tanah mari nyidik-nyidik gambar macan. Nu saliwatan mah moal kaciri sabab make benang anu Rusia. Ningali kaayaan kitu para wargi sadaya Pidin oge tuluy nyarita deui. Nya teu salah ieu mah bajuna Denjaka. Tapi naha bet ngalumruk di dieu nya. Jelas ieu mah baju Denjaka. Teu samarangan nu bisa netelakeun yen itu baju ti paguron urang. Memang atuh disulam tapi benangna hampir teu katingali. Tak ku hebat-hebatna we atuh paguron urang mah. Siga-siga nama urang laksana euy panggih jeung anak dunungan teh. Jeung disengkan ulah lila teuing we urang ngalalana. Rek naon lila teuing ngalalana? Kacape-cape ai geus meunang ngalaratan mah naon hesena. Urang langsung we atuh nyaeta panggih jeung anu jadi anak buru urang teh. Kitu para wargi sadaya atuh pikeun tanah nyidik-nyidik gambar macan. Harita Pidin oge ngajelaskeun yen manehna sapamadegan jeung tanah. Yen sing sakur anu boga eta baju kampret geus tangtu we eta teh mangrupa Jaka rancasan. Anu ayeuna parantos gentos nami janten Jaka Wanara alias para mitra sadaya nyaeta si pendekar batu karang teh jawara batu karang. Memang para mitra manehna ge meunang julukan anu disebut pahlawan Guhawale. Nya geus kitu mah atuh harita ge tuluy atuh kitana ge nyarita deui. Meureun urut salina we ripek poho nyampaikeun meureun nya. Heueuh boa aya ieu boanya. Lamun kitu mah jelemana ge pasti aya di dieu atuh. Ceuk Hapidin deui para wargi atuh teu loba catur harita tanah ge nyarita deui. Urang cobaan atuh tanyakeun ka pribumi. Ari geus ngarasa pasti mah ame teu panasaran babakuna mah. Tanah ngajelaskeun yen leuwih hade eta teh ditanyakeun kanu boga imah kitu ceuk pamadeganana tanah. Harita para wargi atuh perkara bajuna Jaka Wanara diadu renyomkeun antara duaan nyaeta tanah jeung Pidin. Anu memang para wargi atuh ku ayana eta baju manehna boga pamadegan yen anu boga bajuna ge pasti aya di dinya kitu ceuk pamanggihna. Urang cobaan we tanyakeun ka pribumi. Ari geus ngarasa pasti mah ambeh teu panasaran we babakuna mah tanah usul. Leos eta dua sobat saguru teh indit
harita teh kahareupeun katepas hareup sarta tuluy pupuntenan. Punten kulan ngiring ngararem ceuk tana bari hatena mah deg-degan. Kabeneran pisan kadenge kunyi engkai tuluy norojol kaluar bari ngamangakeun. Mangalingi cek nyi engkai bari mukakeun panto. Gek harita pidin jeung tana dariuk ditepas. Sedang nyi engkai barang ngamireungeuh aya 2 semah lalaki turang ngarora keneh. Jeung atuh kakaraeun make eureunna harita teh ditepas rada heran oge. Ke antos sakedapnya itu dapun bapa ge kaleresan nuju aya cek nyi engkai para wargi. Tuluy harita teh Kipidin tuluy nyarita sumun sae kulan. Temal pidin bari rada seuri bubuhan ka awewe ngora keneh tur geulis deui. Eukeur mah eukeur manehna ngalalana geus lila. Kakara tepung jeung awewe geulis atuh puguh we. Muni hejo atuh si pidin ge. Sageus dibejan aya sema harita. Aki encuy nyelang heula manggihan. Barang dipanggihan teh para mitra langsung tanah anu muka carita. Punten aki ye abdi teh duaan teh bade ngiring ieu we ngarerem. Manawi sareng manawi, aduh, ieu parantos lesu, sadinten sawengi so. Mapah we teras-terasan teu dire-dire nu we oge. Tema tanah hormatna. Atuh mangga teh teuing ujang. Dalalega ieu di aki mah. Mangga we mung walurat di dieu mah hapunten we. Wah, bilih aki kirang nyugemakeun kitu tah. Kaayana walurat hapunten, ai bade ngarerem mangga teh teuing ai sakinten ka anggo mah. Ku ujang temal aki encuy harita teh para wargi sadaya. Geus kitu song ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Can ge ngobrol di jero kamar kadenge nyinini ngajerit. Sarta harita tuluy lesot atina sedotanana tanaga jurusna Jakawanara. Dalig-deg bru nyinini ngrubuh. Awakna leuleus lungse taya tangan pangawasa. Atuh harita ge sabab tanagana geus pindah ka tanaga kana awakna Jaka Rancasan alias Jakawanara. Gancang kunyi engkai diburu bisi bedogna nubles kana beuteung sorangan nu hartina tuluy di ama manehna nangkuban. Harita nempok kajadian kitu Jakawanara jadi ngarasa hanjaka sabab kalawan teu dihaja geus nyilakakeun batur. Duh, hapunten we nyinini. Cek Jaka bari ngilu sedih. Jaka teu kedah nyarios kitu. Memang abdi nu lepat sarta akibat tina ngagugu nafsu. Ilmu silat nu salamina diagulkeun le. Kiwari parantos musnah Kang Jaka. Duh ampun Gusti. Janten abdi teh balik deui ka nol ayeuna teh. Kenging hasil guguru tika pungkur. Kitu tah Kang Jaka. Cek nining habari ingsrek-ingsrekan ceurik manehanana. Ngarasa kaduhung sagede gunung. Nu akibatna dirina ayeuna leungit elmu panemuna alias elmu nu dipibana ku manehna jadi cambal. Nu leres nining cek Jakawanara kaget. Harita teh lain memeueusan. Leres Kang, margi tanaga abdi parantos musnah kasedot ku akal. Nining harita teh anumpangkeun 2 leungeuna dina dada. Aduh, kutunya na bakal tiasa kajadian kitunya. Sareng asa akakara engkang oge. Neme yen akang teh boga ilmu sapertos kitu. Dararaosan mah akang teh sabiasana we umumna manusia kitu tah. Teu boga ilmu anu pinunjul. Ceuk Jakawanara nyarita deui para mitra sadaya. Jadi tuluy ngahuleng manehna ge ngarasa bingung. Ngagerendeng dina jero hatena. Lain kudu kumaha saterusna aing ye mangkaning aing boga ilmu model kitu bari aing teu bisa ngagunakeunana. Bari aing teu manyaho parancahna sangkan ieu ilmu bisa dimanfaatkeun ku aing. Duh, boa ilmu ieu teh bari mamala ka diri aingnya. Aya wae ari kahayang mah aing telah teu kudu boga ilmu. Nu penting mah salamet di dunia, salamet di akhirat. Da kitu jalma nu boga ilmu teh sok loba nu ngajajal, sok loba nu nyoba-nyoba. Kitu para mitra cek Jakawanara
manehanana atukah hayang mah biasa-biasa we cenah cara batur. Tapi para wargi kaayaan ngabedakeun ka hiji nonoman anu masih keneh keur meujeuhna bala kesenteng anu kasebat Jakawanara teh. Anu mana ayeuna parantos digemleng ku ilmu panemu jampe pamake. Digemleng para mitra sadaya nyeta anu memang sabada digemleng ayeuna mah Jaka teh bener-bener jadi hiji jawara tanding lawan. Para mitra sadaya ningali kaayaan nyinining dina kayan leuleus lungse taya tangan pangawasa. Pikeun engkai harita ge watireuna keur ka nyinining teh. Da kalancek atuh para wargi sadaya. Harita ge tuluy atuh lanceukna di papa. Bari Ciramai Cipanon bakatingku sedih nu taya wates wangna. Ngadenge nu ngajerit pasusu-susul. Aki encuy jadi teu pararuguh pipikiran. Sok sieun atuh cenah nyata alona tuluy tiwas. Lantaran Jakawanara kaciri roman beungeutna nemongkeun ka hariwang. Kitana nempokeun beungeut pribumi bangun anu ruwet pipikiran. Jadi asa-asa rek ngajak ngobrol oge. Tapi barang ngadenge Nyi Engkai ngajerit mah manehanana maksakeun nanya. Saleresna di dieu teh aya nu nuju teu damang gitu Aki ceuk tana. Oh ujang aya nu teu damang ieu teh. Sarta derek-dek we ku Aki encuy didongengkeun ti mimiti aya kajadian manehanana ka diri Jakawanara nepi ka paamprok jeung nyinini. Ngadenge caritan Aki encuy kitu kitana jeung Pidin jadi silih teuteuk kelilapok atuh Pidin ngomong. Kenging upami abdi nepangan aranyeuna ih mangga teh teuing ujang. Mangga teh teuing atuh. Ayo sareng Aki we sakantenan. Temal Aki encuy bari tuluy cengkat asup ka imah dituturkeun ku dua sobatna harita teh para wargi. Barang Pidina di jeung tanah kalawang kamar kabeneran Jakawanara ge keur ngareret. Bre harita padu teuteub lila naker tiluanana silih pelong. Pidin ngadadak Jakawanara ngomong sanggeus tenget mah ka batur salemurna. Ih den Jaka teh. Pidin jeung kitana meuni bareng paheula-heula ngarontok ka Jakawanara. Alhamdulillah duh. Aduh kapenak deui. Muhun urang diparengkeun papenak deui. Ceuk Jakawanara bari nyekelan leungeunna dua sobatna. Nepi ka teu malire ka nining anu keur digugulung ku Aki encuy jeung ku Nyi Engkai. Para mitra sadaya gancangna carita sanggeus silih cacapkeun ka sono mah. Jakawanara kalawan tulaten tuluy nulungan nining supaya pulih deui tanagana nyaeta ku jalan nepakeun deui tanaga jurusna kana awak nining nu masih keneh ngagoler teu walakaya. Ceuk paribasana para mitra atuh dina kaayaan manehanana teu bisa usik malih. Heuleut sapanyepahan awak nining karasa haneut bareng jeung atuh tanagana namahan tungtung nama gorejag saperti biasa ngan kapinteran silatna anu musnah atuh teh sabab para mitra tanaga jurusna teh teu bisa ditepakeun deui. Waktosna seet.